kerapihan jalan ulah aya kagunggah kaganggu naon baiknya nu dagang di jalan doraka moal manfaat duit kajen kukumaha genya andai kata jelema dagang di jalan kemudian untungnya terus kabeli motor terus kabeli mobil tinggal tungguan sabaraha lilana engke ge motor mobil anu maling kajen kukumaha sebab kena sumpah jelema dagang di jalan bego meureun hiji tah aya desa sialnya serta budak jalan pakai dagang tolol dua aduh hampir nabrak blok tuh budak jalan dipakai dagang tilu tah atuh terus mah sapoe mah aya meureun bangsa 100 mah eta pandoa ajak malaikat waduh ya udah 100 dah hari ini besok 100 deh terus be kabeli motor toel tak kujin paling geus paling muat nyana ceurik ulah leungit motor jatena ditundun karang samenit mah hasilna teh hasil dagang Bismillahirrahmanirrahim. Ieu mah pertanyaan kumaha Pak Kiai lamun tos ngalaksanakeun umroh ngeunang tante disebut haji sebab loba nu hayang disebut haji ganti bae ngaranna nu tatarina Samsudin jadi Oji jadi nyanang ke jiji gitu bae aduh kulantaran encan wukuf di Padang Arafah encan jadi haji sebab cek Kanjeng Nabi al-hajju arfatu ma'zamu arkanil hajj wukuf di Arafah gegedena rukun haji wukuf di Arafah jadi umroh mah encan kaasup haji ulah disebut haji. Aya pertanyaan kumaha lamun aya awewe nikah kemudian eueuh bapana aya ge bapa pulung. Jelas-jelasan bahwa eta mah bapa pulung lain bapa asli. Kemudian manehanana langsung ngawakilkeun ka hiji jelema bana ngawakilkeun langsung ka bapa KUA langsung bae padahal bapa KUA-na nyahun bahwa eta teh lain anakna lain anak kandung kumaha pertikahanan nyaho eta mah teh nyaho kula eta sebab anu kudu nikahkeun makan walina ari bapa angkat mah lain wali geus atuh ngawakilkeun ge teu sah boro-boro nu lain bapana jajak bapana ngan bapana pasek aju ngawakilkeun teu sah Sarwiti boga bapa ngaranna Freddy aju nyana mabok malam mingguan di orkes ju isuk-isuk nyana masih langleng kene pasek ngaranna ju ngawakilkeun teu sah ngawakilkeun emang kumaha kitu nikahkeun mantak hese atawa bapana tukang zina mun ngalaksanakeun dosa kabair pasek khuruj am taatillah kaluar tina nurut ka Allah aju nyana ngawakilkeun teu sah ngawakilkeun nyana nikahkeun teu sah ngawakilkeun teu sah kumaha teu bisa dikawinkeun budak pamanya cenah ge sia masuk manya ngaji sok teluk didengekeun sia mah sakaing teu sah
kudu kumaha atuh kudu tobat heula si walina ulah lantaran nikahkeunana teu sah lantaran fasik anak teu sah nikahkeunana teu sah ngawakilkeunana maka tobat heula maca istighfar lazim bener tobatna kakarak nyana bisa nikahkeun atawa ngawakil terutama saksi anu ngasahkeun jeung ngahenteukeunana pertikahan adalah saksi jadi kelanjutan perkawinan tergantung saksi saksina teu meunang nu pasek iya nikahkeun langsung digerok aja aya ke pangnikahkeun ieu pakai celana pendek deuk main bola masyaallah pakai saksi nikah nu mantak beuki halal lancur bae guari negara beki acak-acakan lantaran pertikahanana nyana sambarangan itu keneh rakyat diharam-haram ge riba terus bae teu ngadenge ka omongan kiai lain kiaina tapi bahasa para ulama dina kitab kiai mana nyampaikeun teu ngadenge sebab pertikahanana baheula pasek ketemu pasek akibatna kuari dititah benerna teu daekeun embungeun ngadengikeun pangajian main HP ti isuk datang ka sore ti sore datang ka isuk deui eta akibat teu beres pertikahanan mantak wayahna dimulai kuari urang mengaji sing apik nikahkeun anak urang siji wayahna pamarentah mah ulah waka dijadikeun saksi satungtung aya ustad aya kiai lain ngaleutikeun pamarentah sebab nyana keur ngagulung-gulung hukum lain hukum Al-Qur'an eta nu nembrakna nu belah dituna nyana kabehan korupsi berjamaah eueuh pemerintah anu teu korupsi aya gelah teu kader ketika bupati ditangkep gubernur ditangkep urang nyaho gubernur anu ditangkep di penjara bupati anu ditangkep di penjara nu henteu ditangkep lain berarti teu korupsi ngan can giliran can kagiliran doang ketika ditalungtik moal aya bupati nu teu korupsi daek sumpah ulama daek sumpah ih sia masuk aju kitu tak ulah bupati dijadikeun saksi ai hadir mah teu naon sadiakeun dahar nginum ngan jadi saksi nikah kula mah ngabejaan karunya deuk mah hiwal dolos kelanjutan agama anak urang sig hade lain lalaga kuari terjadi pemalingan-pemalingan garong-garong di jalan. Adapun unsur-unsurna secara gitu politisna ayangan mau dibejak. Teu kaluar ti unsur-unsur politis. Wabeh ge. Serempak se-Indonesia garong moal aya lain menang politisir mah tuh. Paling gak di Kabupaten Tangerang, paling gak di Bekasi sakitu. Ieu mah di Surabaya garong, di Jawa Tengah garong, di Medan garong. Tak geus kabaca jasa ku tukang maca politik, geus saya di kantong lagi kantong tukang tong. Pokoknya ngan moal dibejakeun. Di nu penting urang masing hade. Sakitu banyak ya garong sa Indonesia
ti ditu nah ya jadi orang muka gua mah otak jijah tuh kan gitu eta bahasa orang kota jijah bahasa ya garong babarengan ti itu aja diberitakeun di televisi jadi keur ieu aya urang ngadenge loba di Cikupa aya pamalingan benang haju di Citra benang pernah terjadi nu dibeleup cap baja eueuh deui kan ieu mah pohar mun lain menang molitisir moal ieu non gara-gara penilaian gitu satu sisi di sisi lain emang garong asli na loba jas sebab wabeh lamun pamarentah nyebutkeun waduh tak pamalingan teu boga kais pamalingan nyebutkeun waduh si eta pamalingan si eta maling teu boga kaizin eta pamarentah sebab eta manyana ngaling maling motor ais itu makana imah negara kuari jadi negara pamaling. Alhamdulillah mantap kurang mah alhamdulillah masih kena diberi fadl ku Gusti Allah daek keneh ngaji fadl panggede-gedena daek nuntut ilmu di mana geus daek nuntut ilmu geus we ka dituna burem masa depan alam ka ditu mana bupati nu daek ngaji mana gubernur nu daek ngaji mana kuari PNS nu daek ngaji jah cenah kami ge di pendopo ngayakeun pengajian hitutan udah ngaji nanti loba beneran teu daek caritakeun pamarentah salah tah kiai na oplok ngaji mah nu bener atuh haram halal ji cenah beus teu dibere duit eta masalahna salah kiai na kene bupati mah teu salah kiai na nu salah ulah kitu cenah kiai masing-masing atuh heuh ini keur ngomong bae sih masing-masing ieu atuh sia-sia aing atuh kumaha sih mah ya keur carita doang jadi mana kuari nu beres nu teu maling hese menteri agama ge maling nu kumaha tuh je menteri agama ge maling beuh ketua NU Banten maling nu kumaha tuh eta urusan agama komo nu lain agama mah beuh is teu kitu cenah kitu aing lah waduh kitu we pokona nu mantak ku Gus Dur mah baheula dibubar-bubarkeun ke departemen emang kumaha di dinya gembong malingna mantak ditanya kenapa Gus malingnya ya maling aja yang dihancurkan jangan rumahnya habis malingnya udah mendominasi rumah nah, makanya rumahnya harus dibakar mentak sababara departemen dibubarkan kahar mun kula kuari jadi presiden bubar kabeh penyakit amat kiai atuh aing na moal jadi presiden ieu siapa suka juga terusan nanya teh aing nggak mau jadi presiden sanu milih tuh aing begitu ditanya mana ijazahna SDG eueuh emang kiai henteu tamat nganneundeuna di mana meureun gua di neundeuna teh nyaho pernah kapanggih waktu dipindah teh di Hakan Beurit saparo atuh geus pelebatan datanganna deui nu dihandap eueuh lah geus sabodo lah jadi kuburan mau ditanya ijazah iya tabaja kepentingan dunia apa di kuburan sogan Haji Fendi mana ijazah SMP waduh saya enggak sekolah nah gua genjreng lo jadi teu sekolah pan SDG eueuh sarua bae nah ya keur carita dunia tama penting tetep kudu jangan langsung ke negara kumaha jalain nyaritakeun salah sakolana kuring kula mah salah ge pelaksanaanana sakola mah jak kudu nu mantek cek kula ge kunaon pesantren modern gregeteun ka kula pajar nyinggung atuh lain jadi kula ge di Jogja termodern se Indonesia pondok pesantren Aji Mahasiswa Al Musin
adikula tadi jadi kerapiak nu boga pesantren haju santri na gitu menang nuti SMP kudu kuliah baik kurang kumaha modern lain lalagaan nyana nu ngatur di mana kuliahna kumaha kayana maju mundurna pondok pesantren atuh kula teu kumaha masalah jalain moderna pelaksanaan terhadap duniawina anu keterlaluan. Adapun pendidikan nama penting kumaha lamun teu bisa bahasa Inggris. Ayo orang Amerika datang ke orang Inggris datang make bahasa Inggris, urang make bahasa mau ke. Ono opo sih? Weh, sira mah tekan mriki kuwi teh. Nah. Aduh, merana. Tunggu namanya di merana gering bae. Itu Jawa mau resep gue lagi ngadenge karena gue lah ngadenge Jogja, Solo, Jawa tepati tertarik tapi ketika ngadenge Jawa mau resep jasa gue lama bener rajek resep kurang asal kapepet Sunda. Atuh cek gue tidak tadi besia di bahasa Sunda mah. Eta lah keistimewaan di kota Tangerang Kabupaten eta doang hiji. Dua jeung di ditu belah dituan sepatan eta mah geus dilestarikeun ulah datang ka dieu eueuhkeun ih kunaon dia aing aduh ngadari cabe ejo panas ka beung lestarikeun lah mah masyaallah sia ngara kerol di karelnya ruul nyarael aya bae kaleuweuhan mah aya tetep kajen kieu ge kota Tangerang teh aya bae dia mah madang tekah kobok. Aduh, nu urang teu make haknya nama make urang kokobok kan gitu. Nya nama kah kobok. Kurang jadi leuwih teh. Di situ tetep bejakeun ka Bupati Zaki Lestarika. Kudu daga deui. Nih mah orang keur menjikapi negara gitu, itu joli itu. Kueri rakyat mah adem ayem, naon, tetapi di luhur pas ini. Kedudukan presiden per detik YG encan jelas, kelangsungan negara encan jelas. Mana nu keur digarap di sisi politis, di sisi ekonomi, di sisi budaya can jelas. Nggak sabaraha bulannya na jadi presiden karena naon teu sinergis di parlemen nu ieu cicing bae mandeg lantaran aing teu satuju sebab aing mah boga Prabowo nu ieu minoritas deuk terus bae teu didukung ku mayoritas moal beres kajen ku kumaha ge datang ka kuari permenterian can ngajalankeun roda politikna perekonomian makin mundur emang kiai paham lain paham aing mah teu sama sekali sakola henteu naon teu kok nyaritakeun mundur loba si Mbah jeung si Emas bebeja dek balik Waalaikumsalam ada apa Mas aduh kiai saya enggak bisa ngaji lagi emang kenapa mau pulang rombongan emang kenapa pabriknya bangkrut si Mbah gitu kene bebeja nu ka Lampung nu ka Sumatera nu ka Mama nu kuari nu persiapan balik lo pake do bade kene kunaon eta akibat pabrikna mandeg berarti kan perekonomian teh jalan je tuh mantap kunaon serahkeun ka ku aing dijadikeun menteri perekonomian Haji Pendi wah geus bangkrut teh deui ngajungkel ieu negara geus ku ari ona rada mandeg kene ieu mah ku dieu mah ngajungkel wah acak-acakan geus nah ye de kumaha ayo naon nu keur digarap buari sok eueuh lantaran boro-boro deuk ngagarap negara jang kelangsungan rakyatnya nage pas ini KPK can beres di BPK can lurus di berbagai lini politik can beres nyana masinikeun posisi nyana ndeu kumaha atuh si ieu can beres diadili si ieu can beres diadili si ieu diturunkeun si ieu ditaekeun encan beres boro-boro dek ngurusan rakyatnya nana gecan beres ari rakyat nama adem ayem rakyat nama oh masalah sama sekali nu mantak dibere ku Gusti Allah rakyat resep batu cincin
resep aya orok ceri ka imah. Mbak, kenapa sih itu anak kecil nangis aja? Pengen cincin Pak Kiai. Ya Allah, sugan teh hayang kue nu di imah aing, ulos bawa. Aya hayang cincin betul hese. Lu budak leutik ceri kan cincin deh kumaha coba. Geus nyahoon budak leutik ge, ini black opal. Budak leutik, ini kalimaya. Ya Allah, ya Rabbi, orok geus kos ka ditu. Mantak naon eta rahasiana? Kajen. Ditongton bae ku ari pamarentah. Pamarentah nama keur pasini politik rakyat nama. Sarua jeung nyayomkeun pamarentah. Los siapa sini ka ditu rakyat. Sorot. Aduh. Isin sebenarnya jadi pemerintah rakyat nyana-nyana sajalan puri kabeh lain meuli naon meuli batu cincin di Cikupa kabeh jelema meuli batu cincin nu unik ieu ka dokter dibere resep meuli obat di etalase obat aya cincin kan kaget ditanya ini punya siapa punya dokter ge dagang cincin asana cekula obat ke ramuanana dicampur jeung batu cincin kajen goblok. Ieu kumaha? Nyayomkeun nagara. Los sia-sia pas ini aing mah aing bae. Indah jasa aing mah. Geus kieu bae dedengean di Aceh aya sabaraha ton cek cenah. Di NTB sabaraha ton geus aing mah ngadenge geus puas bae lah pokona mah geus. Teu kumaha coba nagara. Numentak isyarah ilal majnun edan kabehan itu edan kabehan ngaran. Aduh Masya Allah iyalah datang ke negara seperti kita urang zaman seperti kos kieu pamarentah urang mangan nyahona kemudian beas naik kok bisa naiknya anehnya geus biasa gitu. Kemudian subsidi kok bisa eueuhnya urang mah bodoh pan kok bisa kos kitu sih nya geus kos karar itu bae kok pabrik bisa bangkrut sih nya geus biasa kitu nyahona teh kok barang pangan jadi nara naik sih nya kos kitu teh nyaho nu keur dipasinikeun di luhur rakyat. Masya Allah karim iyalah bentuk negara urang negara Indonesia nu urang kelanjungetan kelangsungan jeung kemunduranana terletak pada rakyat. Mata kurang ingat ke Bung Karno gantungkan cita-citamu di atas langit untuk kelangsungan bangsa dan negaramu. Luar biasa Bung Karno pidatona menggebu-gebu ulah mundur sing-singkan lengan tangan demi untuk kelangsungan negara dan bangsa. Bung Karno seperti itu orang kangenahan guari. Masya Allah sakadar nyaritakeun keberadaan negara jeung bangsa jeung pemerintahan anak seperti gitulah tetapi masih keneh teu izin pemerintah bertemu dengan rakyat dia tongton ku rakyat seperti gitu dasina ngulamber ka handap sapatuna herang luar biasa jasna ngaciripit batikna kitu kayaknya dibalik keindahan zohir ternyata di dalam batinna aya kebobrokan anu terasa ka urang kebobrokan kabehan. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Hanya bisa ngadoa ka Allah mudah-mudahan pemerintah urang dibere jala lujur jeung adil dibere terbuka hatena negara jeung bangsa urang mudah-mudahan dibere lurus ku Gusti Allah sehingga urang aya dina katentreman hirup di negara Indonesia nuku urang dicintai. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dina minggu ieu urang masih keneh dipaparinna nikmat sehat, nikmat afiat, leuwih-leuwih nikmat anu bakal nungtun urang ka surga, yakni nikmat iman, nikmat Islam.
nikmat-nikmat etalah orang bisa ngalaksanakeun perintah Allah nu dina sahye urang thalabul ilmi hayang menang ilmu nu bakal nungtun ka Allah ilmu nu bakal mukakeun hate urang ka Allah sehingga ku ilmu etalah urang bisa mengenal Allah. Pelaksanaan dina bulan Rajab ieu melalui kanyaho urang nu geus dicaritakeun di awal urang teh ngadeketkeun diri ka Allah ruruba melalui puasa di bulan ieu. Alhamdulillah sakabeh jamaah nu ngaji ka dieu mah puasa kabeh. Kanyahoan puasana berita ti tukang uduk beak uduk kabeh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Jadi puasa kabeh. Puasa aya akad. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu urang kalima ayeuna. Aya nu nanggalkeun Kamis kaopat berarti sarua bae. Ulah masinikeun Rebo jeung Kamis nu penting urang ngalaksanakeun. Aya nu ribut Kamis Rebo teu puasa. Ributna doang. Mudah-mudahan nu geus puasa dibere kuat, dibere tentrem, nu encan puasa dibere daek puasa, jeung mudah-mudahan dibere kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang nuluykeun eusi pangajian urang nu ku urang kuari keur dibahas mengenai tentang kisos, tentang diat patali jeung gangguan-gangguan di jalan nu sakumaha geus dibahas di awal bahwa jalan eta merupakeun sarana anu sangat vital lantaran melalui jalanlah bakal lancar seluruh aktivitas. Ngantor di berbagai kampung ka kota jalan lancar mangeunah. Tarolah di berbagai kampung ka kota Tangerang atawa nu ka Jakarta lancar berarti ngeunah. Nu dagang jalan lancar ngeunah. Eueuh gangguan. Al-irtifaq bisyari' masyrutun bisalamatil aqibah. Lorong-lorong jalan disyaratkeun dengan keselamatan akibat. Wayana sakitu wajib bagi pemerintah ngabangun sarana jalan mun can aya dibangun mun geus aya dirapih-rapih. Ulah aya cuglak-ceglok jalan teh ulah aya sambunganana teu rata. Sambunganana genjlong.
miring nuhiji handap nuhiji luhur berarti pemerintah mariring watakna kabeh diisyaran ku jalan teu akur nyambung keunana bupati miring camat miring lurah miring wabeh mariring cek bupati kok ke aing-aing teh mah urusan PT atuh sia teh teu neuleuh pan sia pamimpinna deuleuh atuh pagaweana buah sia beres apa henteu pan sia digaji ku aing ku rakyat pajak dinaikkeun 100% jangan gaji sia pan ulu sia cabok sia ku aing tungtung nama teu beres bepan urang itulah uneg-uneg masyarakat terhadap pemerintah ketika tengurusan pemerintah terhadap rakyat sarana rapihan ulah jadi bendueun masyarakat nang milih pamimpin teh mahal hargana amanat eta setungtung nyana ngalaksanakeun amanahna di akhirat hampang lamun teu ngalaksanakeun amanah khianat ngaranna di akhirat nyana bakal kakrebekan di neraka jahanam sakitu beta mun entak wari keur dimasalahkeun permasalahan patali jeung jala wa in bana jidarahu mailan ila syarin kizaid ngabangun pager luhur lantaran nyana jadi DPR haju enggeus embung wauh jeung masyarakat teh di pager imahna pagerna pas di sisi jalan DPR boloon atawa tadi nama susah guari dagang limbah aya bahasa babara kendaraan di jero imah di pagerna luhur pedagang bolon kayak sia cenah ngabolon-bolon kieu nu mentak bolon teh setiap sarana nu dibikeun ka urang ku Gusti Allah teh injeuman di dinya aya panitah urang dibere ilmu ku Gusti Allah tata dina mah teu boga ilmu barang dibere ilmu aya parentah aing mere ilmu ka sia lain sakadar mere ilmu sampaikeun ilmu tanpa hayang imbalan-imbalan ulah sok hayang umplap amplop janten cenah hayang ge eusina bolon ulah hayang mulya-mulya asal teu di kasuran bae ngajang hilek ulah hayang mulya gagagung asal teu disebut bae kiaina haju bae ulah hayu sampai eta perintah ketika urang dibere gagah di dinya aya parentah berarti lain sagagah-gagahna aing mere gagah ka sia di balik gagah pasti aya rahasia di satukangeun eta loba nu perlu dibantu-bantu aya jelema kabeneran nu gagah liwat aya jelema keur gelut lantaran urang gagah stop leungeun urang ka tengah mikir sia stop mulai wah jadi wasit blon teman nu gagah budak diadukeun tunggungna tah di balik gagah teh aya parentah jeung aya rahasia
urang kuarita tadi nama terpilih jadi lurah, terpilih jadi dewan, terpilih jadi bupati. Ketika terpilih di Bang Baluan, aya perintah ti Gusti Allah, laksanakeun sia sebagai khudama, sebagai pelayan masyarakat. Ketika mana ngalaksanakeun berarti sesuai dengan teu ngalaksanakeun, awas aya perintah. Ketika orang sugih kuari aya parentah ti Gusti Allah, dibalik sugih lain nu sia teh sugih teh nu aing teh nyoba ka sia tadina sia susah kuari dagang jadi sugih tah aing marentah hiji kaluarkeun zakatna, nomor kadua bantulah fakir miskin. Tuh eta kos kitu setiap aya nu dibikeun ka urang didinyalah aya perintah. Bisa nangtung salat nangtung sia, teu bisa nangtung diuk sia perintah, teu bisa diuk gigir sia ngedeng, teu bisa gigir nangkarak sia, teu bisa nangkarak kicep sia, teu bisa kicep kubur sia, beres geus. Oh perintah teh selalu disesuaikeun, masya Allah. Geus urang boga gagah aya nu gelut isahan. Kebeneran aya jelema ngaguling guguruntulan cakel eta gagah ngaranna. Aya jahe teu bisa leumpang akep eres geus. Neng di ka mana? Di ka Pasar Kumis. Bangun capek nama teu cenah teu mau motor, teu boga sepeda sarua. Aya Mang Haji boga tanagar gede diakep daek kudu daek jasa cegeurna. Yakep kurang rada dipencet-pencet bitis da saeutik. Aya parentah tuh masya Allah. Tah Zain ngabangun pagar ka jalan di sisi. Kemudian sabulan 2 bulan 3 bulan atau sababaraha bulan mungkin tahun lantaran ngabangunan teu make selub. Ai bata gede tapi teu make selub ya otomatis moal kebel atuh lantaran eta bangunan teu diperkuat ku besi. Maka dengdeklah bangunan ka jalan tak ieu bangunan nu tadina malempeng kuari ka jalan condong atawa memang ti awal dicondongkeun ka jalan ngabanguna dikajalankeun kita jadi ngaganggu ka nu liwat kudu mendek teh lah kudu mun simpangan teh perwis kudu aya nu eureun heula lah da eta ngabangun jalan pager atawa imah ngaganggu kana kelancaran jalan ieu pakajanahin kos jandela bae tadi ngaganggu kana kelancaran jalan doraka. Ketika aya jelema naik motor teh nyaeun sugan teh eueuh pager atawa imah dengdek ka jalan kemudian naik motor teh kenceng saeutik salayakna kumaha di jalan ai praktea selip nabrak ka dinya paeh nu boga pager kudu dipaehan deui. Kebeneran paeman dengan sakadar potong doang bitisna potong nah ya dibawa ke tukang urut ternyata memang benar-benar potong maka iya gara-gara imah condong ke jalan pager condong ke jalan sehingga ngerusak batur datang ke potong tak eta nu boga imahna DPR Golkar potongkeun deui potongkeun bitisna kunya di dunia dipotongkeun aman di akhirat ketika di dunia coba urusan jana aing bae pan ka kawasan aya dia aing atuh kumaha aing bae
dilaksanakan lantaran di negara orang Malai negara Islam negara demokrasi ngarana doang demokrasi tepan padahal marimba sahanu gagahnya nanu menang maka tungguan ke di akhirat tungguan di akhirat emang kumaha gitu begitu kiamat ba'as giring ka masyar yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa banihi wa ummi mazlum neangan zolim lulumpatan kabeh anak neangan bapak neangan emak mun aya hak-hak anu henteu tercumponi waktu keur di dunia minta pertanggungan jawab nu ngora neangan salaki wah nu kolot mah wuluh geus loba jasa mana ka haji mana ye mana nu kolot menerewigan teh kapan kuru awakna geus da ka mana lumpat teh mana neangan manghaji haji kunaon emang bohongan di dunia na aing keur tilok digilir-gilir kuari geus aing mah dek nyalametkeun awak aing minta pertanggungjawaban ka haji wah ki hajina lulumpatan embung kapagih jeung nu kolot karasa siang kemah ya kuari nyana siang ke siata karasa mazlum teu beres di alam dunia na ku si zalim diteangan pernah ngaji di Cilongok sendal leungit nah ieu ka mana ieu kusaha ieu teangannya na oh kapang ya ieu nu malingnya heuh cenah nah sia aing minta pertanggung jawab nu mantak bani maling ge keur nu kula paling pun ku ente oh satu-satu cek cek jadi ge man palanga pulinga pokona nu maling paling deui dan nu kuarina leungit motor tidak selesai di akhirat nu boga motor mah tetep bae bakal neangan saha pamalinganana wow rame engke di akhirat pun hayang rame engke gerege wow jelema minta pertanggungjawaban keputusan terakhir Mahkamah Agung MA nu kuari mah bisa dibuat-buat tapi MA engke langsung disebut paslul qada Gusti Allah Rabbul Jalil engke nu mutuskeun pokona moal aya anu tinggaleun sasieur-sieur acan masyaallah ya nyana lempang si mazlum ieu ka mana neangan nu boga pager emang kunaon abdi keur ieu potong aju teu dilanjutkeun lantaran nagarana lain negara Islam wai kula neuk batongkeun sukuna deui wah deuk kumaha coba nu tadina di dunia boga hutang teu kabayar teu dibayar di akhirat diudag-udag nu di dieuna pernah ngatak di akhirat di teangan deuk dikatak leuwih nu di dunia engke pernah ngadukeun kotok-kotok neangan nyana kotok bisa ngomong kotok deuk ka mana hei cak nyadat teh deuk neangan si Jepri aing haye jeung si Dedi yang kunaon ngadukeun aing kapanggih deuk lumpat ka mana jadi kurung ku malaikat pan malaikat 7 lapis teh kieu urang di tengah lapisan kahiji ubengan kahiji malaikat sama ubengan kadua malaikat kadua sama awal sama sani terus ubengan katilu malaikat katilu 7 malaikat penghuni langit 7 lapis deuk lumpat ka mana urang lulumpatan ka ditu malaikat ka mana deuk ka mana lumpat ka ditu ieu ulah ka mana geus kunaon sia lulumpatan ayo sia lompat ka mana beunang bae teu bisa disogok pan malaikat sugan saya minta perlindungan saya sogok dah ama apa sogoknya di sana ada artis teu beuki ya ieu ka artis sakuali boro-boro kuari baheula ge teu beuki ka artis emang kudu sia teu bisa
minta pertanggungan jawab. Insyaallah. Teh kos gitulah. Lamun teu ngaganggu, masalah mun ngaganggu cilaka. Tak sing hade. Ya Allah. Wari kumaha lamun urang nenden pasir di jalan, aya umblukan pasir atau batu di jalan lantaran urang dek ngabangun tempat ditedeun lah di jalan henteu segera aya 5 genep poena komo datang ka ngumbluk di jalan digunakeun pake dagang mah kemudian aya jelema cilaka di pasir urang atawa ditumpukan bata urang paehan deui. Sebab jalan mah lain jang nunda pasir, lain jang nunda bata, jang kelancaran aktivitas lempang jelema di dieu. Ketika digunakan lain parantina kaganggu batur, lain sekedar kaganggu, naik motor nyungsep di pasir, paehan deui. Naik motor nyungsep di bata, potong sukuna, potongkeun deui sukuna. Ocot matana, 2 ocotan deui cokel nu bolan. Ayo siap tukang bata, cokel. Beres. Tak singa ada jalan. Rapihan, ulah aya gangguan-gangguan. Masya Allah. Singa ada tah jalannya. Geus urang bae kuari mah rapihan diri urang ulah sok nyieun gangguan di jalan teh supaya lancar jalan mah lantaran ieu mah manfaatin amah kemanfaatan umum. Teu kadenge nan. Oh, trotoar jalan eta termasuk untuk kelancaran jalan ketika disewakeun ku oknum-oknum haram duitna doraka. Ketika kaganggu batur nu liwat datang karusak tukang endog naik sepeda trotoarna kaganggu nabrak nu aya di trotoar kabeh endogna ajur wajib diganti. Haram teu beunang eta teh jang kelancaran. Di tengah jang kendaraan sisi jang ai nyimpang termasuk nu leumpang ulah diganggu. Di Indonesia mah aneh digedean ku pemerintah jalan kurang kumaha hebatna pemerintah urang. Tuh jalan cadas jembatanna gede bagus teh bupati teh ngagedean jalan dipake dagang. Dipake blon masyarakat blon goblok tolol. Ayo pemerintah kadang-kadang bagus kabangun ulah ge. Ngeuna ini pemerintah bisa nih akur ya. Bagus ya. Ayo aya dipuji mah wajib bae bagus bae mah sesuai jeung aturan. Bagus ya pemerintah nyeun kalancaran. Tukang es di dinya. Tukang baso di dinya, tukang cilok di dinya, tukang cincin aya di dinya. Lamun ku urang di haharuan mah, kunaon atuh dagang di dieu? Pan mayar mamang. Kasaha tuh? Make gelang bahar. Oknum tegara. Saralah tuh ngadahar duit nu kitu di kumaha ke di akhirat dagang neuk ulah nyewa-nyewakeun sarana umum teu beunang atuh sarana umum mah jang kelancaran lain jang disewa-sewakeun haram nyewakeun tuh mulai ti kuari urang jang diri urang bae salametkeun sebab kuari teu diadili di akhirat mah tetep bae urang bakal diadil rapi moal kebeliruk di dunia rugi amat ngadaharan di nukos karar itu lancarkeun jalan lancarkeun ya Allah ya Rabbi mustawiyan atawa ngabangun kuari
condong ke jalan aja rata. Tadi mah memang aja disorondoikeun ka jalan, kaganggulah nu liwat. Baik eta teh imah atawa warung atawa naon kitu ngaranna kitu pager dan lain sebagainya ngaganggu kelancaran jalan. Ieu doraka jeung nyana katempuhan. Kuari mah kieu ngabanguna lempeng kebel-kebel lantaran selubna rusak, condonglah ka jalan. Sanggeus teh condong ka jalan aya hujan angin rugrug ka jalan. Ta eta teh bangunan nu tadina lempeng kuari condong ka jalan haju can kaburu kahadean geus namruk manten ka jalan kaganggulah jalan haju aya nu liwat kadinya rusak kendaraanana atawa jelmana potong teka tempuhan tama lantaran hiji ngabanguna lempeng, kadua condong, katilu condong nage lain ngahaja, kaopat nambruk nage urusanana tama urusan tengah aja nubogana. Maka samemeh dibenerkeun manehanana kaganggu datang karusak teu katempuhan lantaran tengah aja. Ngan wajib kudu segera diberesan. Begitu isuk-isuknya nanyahun gegeraan pasang pelang. Mohon maaf kelancaran Anda terganggu sejenak. Mohon tadi dia dah. Nyana kudu mawa pacul hayu jeung anak pemajikan wabehan jeung minantu jeung incu kabeh. Ngaberesan eta rugrugan-rugruganana. Ayan wajah kuasi kuari masang palangpang di jalan ta eta teh haram. Lain paranti masang palangpang di jalan majang kelancaran aktivitas. Kecuali nyana mohon kanu berwajib sahibul wilayah aya deui alternatifna nyana memohon lantaran eueuh deui ieu tempat ngan ieu-ieuna alternatif jang miceun ngabuang kitu aktivitas leumpang aya eta mah masih dimampu asal nyana menta izin ka sahibul wilayah setempat kudu jelas sabaraha jam bakalna teu meunang disewakeun ku pamarentah lantaran lain nu nyana wakil cek sakal main amkana hadmuhu wa yusrahu domina lamun memang kongang hadmuhu ngarubuhkeunana ketika eta pager atawa bangunan teh doyong ka jalan geus aya meureun sapoe 2 poe 3 poe napannya meureun eta teh doyong berarti kan geus kajahoan ku kabehan geus secara hukum dicek adat ieu mah moal kebel dege bakal namru ka jalan ngegedebrug ta eta teh sakira-kira geus kajahoan kitu imkan dirubuhkeunana atawa diomean ku manehanana lamun memang geus kadeuleu doyong punyana diantep datang ka ngegedebrug ka jalan tetep tamah kos kitu mah kawajiban ngaganti sebab lamun ngantep na eta ngantep aya faktor ngantep sarua jeung sengaja nya aya tanggal buah di lahan manehanana ari pangpangna pangpang gedena ka jalan tata dina marada luhur kieu ngan cek pikiran urang ieu mah asana ieu kena angin asana bisa-bisa ieu mah ieu pangpang gede ieu rungkat kajen kumaha ge
geus kabayang kurang lantaran condong di luhurna kadinya haju diantep bae bener bae blu ka jalan aya jelema liwat teu nyahoeun bruk nabrak eta potong doraka tetep kudu katempuhan bae ragaji gegeraan waktu manehana nyaho ieu pang-pang teh bakal ngaganggu cepat ragaji bila perlu tuar tangkalna tah eta kalancaran rapih jasa ngeunaheun jasa urang diatur ku agama model koski ya Allah ya Rabb lancarkeun jalan dagang teu meunang di bahu jalan pang nu nyorondoi ka jalan kudu dirapihan jeung baheula peduli jasa pemerintah teh peduli jeung masyarakatna aya kakangkungan aya bangsa tatangkalan jukut dan lain sebagainya nyorondoi ka jalan isuk-isuk poe Jumat atau Kemis lurah geus nongkrong tong kerja bakti tukang tape dieureunkeun dagangna kunyana dieureunkeun ge dibeli maksudna tape naon kerupuk beli jangan jamu masyarakatna rapi jalan teh waduh ngebolong-bong kuari jalan dicor kakangkungan dan lain sebagainya ka jalan geus setengah meter ngalah jalan sugan lurah bentak jante RT atuh teu mentan duitna doang masyarakat itu komo masyarakat baja kepala nage kos gitu camat nyahueun camat sugan aya perintah teu bupati deh liwat tadinya ngan ngomong doang kumaha ieu teh diberesan jalan ngan sakitu doang ngomongna bloon kabehan eueuh bae nu peduli jalan datang ka urang lamun ti dieu tah ka dieu jalan tengah dieu kata teluk Jakarta jalan gede tah ambrang ka sisi sugan aya nu peduli kadinya jeuh aju pernah deui nyola ieu mah geus kabehan beureun kabehan wabehan jadi jalan mah gede ke setengah meter mungkin 20 mungkin 30 eta teh kena kitu jukut dan lain sebagainya diantep tah geus kabehan meureun teu peduli kana sarana umum di zaman kula keur leutik mah masyaallah rapi jalan nu coglak-coglak ku masyarakat langsung dibawakeun batu di rapihan jadi ngeunah teh nya ieu aya bangunan lempeng condong ka jalan imkan dihadean atawa dirubuhkeun tapi diantep bae kabehan ge nyaraho ieu kunaon diantep bae datang ka bru nambruk ka jalan sehingga aya kerusakan batur kaganggu ku eta itu bangunan anu rusak domina katempuhan masyaallah kajini mah jang urang be nu rapi lantaran hirup urang teh nerus datang ke akhirat walau saqata bitariqi fasarabi syalsun lamun bayaya kenteng atawa naon bae anu raga ka jalan pasarobi syalsun tali pamalun faladomana haji jelema ti palesed atawa aya nu rusak naon bae ku gara-gara eta nu ragrag faladomana fil asah teu katempuhan lantaran tengah aja satungtung tengah aja katempuhan kumaha lamun ngahaja walau torohamun kizayen ngahaja malangkeun kumamatin berbagai pangruntahan atawa sampah-sampah termasuk kusur bitihin
cangkang samangka jeung sajaba-sajabana haju jelemat ti palese potong sukuna pamadmunun ala sohe katempuhan. Jadi antara ngahajak jeung teu ngahajak beda. Lamun ngahajak aya karusakan ka dituna cilaka katempuhan. Teu ngahajak ieu mah teu ngahajak teu kumaha maksudna teu ngahajak teh model kieu model aya kenteng ragag paneta mata kenteng ragag maka jalan atuh sahaja teu nyaho atawa pangpang di luhur emang pangpang ge eta mah aman banget ku lantaran teu nyaho kekes meureun jerona ajuna ambruk ka handapan eta mah teu ngahaja urang beda aja ngalungkeun samangka teu ka jalan ngalungkeun sampah ka jalan ngahaja pantama atuh komo di Jakarta mah geus aya undang-undangna ditangkep kuntung 500.000 urang ngarokok aju kuntungna dikajalankeun kanyawan ku polisi 500.000 sidang 500.000 ya polisi nu nangkepna jangan oh iya udah aman ya udah undang-undang teh jalan di urang mantak nurapih mah model di Australia mah betah urang cicing di ditu dina urusan kebersihan lantaran masyarakat peduli kabeh aya jelema ngadahar kembang gula es bonbon pohoan kunyana kertas plastik sak gede eta bae dibalangkeun tak eta masyarakat ge langsung noel eta di Australia bantak Masya Allah rapih di Australia sekali-sekali zarah ka ditu ka Australia aya kuburan saja lagi aya ge eueuh teu nyaho di ditu ngan rapi we di Australia terrapi sedunia tentang kebersihan adalah Australia sadunia jangan menang predikatna tuh ya jadi orang di jalan mau ulah sanajan pemerintah orang henteu ngainstruksikeun henteu nyieun undang-undang emang cek agama ge tuh ulah ucan piceun bangsa ka jalan teh ulah mentak di mobil urang sadiakeun ember besi urang ngadahar naon gitu ngaranna bubuahan aya cangkangan ka emberkeun ka tempat sampahkeun atawa ngadahar bacang pan ieu urang lembur mah lain ngadahar bacang bareng di dahar pan kunyana teh rada basi ya kan nah dipikeun ka jalan di tukang aya motor aju naik motor kena nu basi teh ngaguling pan gara-gara bacang basi potong leungeunna eta kudu ganti ye gara-gara bacang basi eta siga teh ulah tetep urang sadiakeun di mobil tempat sampah ulah datang ka miceun ka jalan henteu kudu diinstruksikeun ku pemerintah nyieun undang-undang komo datang ke pemerintah nyieun undang-undang mah hebat pisan ieu mah keur henteu ge memang kurang kudu dijaga jalan mah kudu dijaga rapihan jalan ulah aya kaganggu naon bae nya nu dagang di jalan doraka moal manfaat duitna kajen kumaha ge nyana andai kata jelema dagang di jalan kemudian untungnya terus kabeli motor terus kabeli mobil tinggal tungguan sabaraha lilana engke ge motor mobil anu maling kajen kumaha sebab kena sumpah jelema dagang di jalan bego meureun hiji tah aya desa sialnya serta budak jalan pakai dagang tolol dua aduh hampir nabrak blok tuh budak jalan dipakai dagang tilu tah atuh terus mah sapoe mah aya meureun bangsa 100 mah eta pandoa ajak malaikat waduh udah 100 dah hari ini nih besok 100 deh terus be kabeli motor toel tak kujin paling geus paling muon nyana ceurik ulah leungit motor jatena diteundeun karang samenit mah hasilna teh hasil dagang jerih payah jasa dagang di mana di jalan HDG HDG tuh bogaan aji pokoknya wal beres
kuari ambalaya pamalingan duh lantaran kredit haram teh iya jelema berupaya yang maling lantaran hasil haram engkena ge teu beres deui hasil dagang menang ngaganggu batur diganggu deui ku batur nyana dagang ngaganggu batur hasilna diganggu deui ku batur kajen ku kumaha tuh masya Allah amankeun jalan urang nyeun polisi tidur haram lain jalanan nu diganggu anak urang nu kudu di briefing ulah kena ka jalan cing hade pemake jalan teh loba ceng ulah sok ka jalan aceng mun liwat mun lempang di sisi bae sing hade jalan baheula mah kolot nganasehatan urang sing serbit sia di jalan tah bahasa sing serbit urang bang sing serbit naon eta baheula mah aya loba mobil motor sing serbit sia di jalan sing hade lain jalana anu diganggu urangna nu dinasehatan ya jalan dipake dagang duraka moal mangpaat kajen kukumaha ge akhirna tetep hasil dagangna bakalna diganggu batur deui teulah tentang soal diat ketika aya jelema cilaka di jalan aju kacilakaanana ieu kaganggu ku bangunan uranglah anu kena sanksi tak sing hade nu di sisi jalan mah di Jakarta mah lain deh di Jakarta mah jalan teh belah ditu loba bengkel belah dieuna entah belah dieuna memeh ka ditu bangsa sekitar 100 meter deui geus mulai diteunan paku diteunan paku teh Jakarta blon teh Jakarta mah waduh kempes waduh ada pakunya orang kerja itu datang kenapa pak ini kempes kena paku ya iya udah terus ada bengkel buku bengkelnya anak sono ada bengkel bisa juga eta aduh usaha teh datang ke kos kitu tak datang ke ngarusak heula kendaraan tawang rusak deui kajenting sugih deuleukeun akhir moal beres kajen kuku wage ieu laon ieu mohon maaf saya mau bertanya Pak Kiai bagaimana hukumnya si pedagang ngasih THR kepada si pembeli tapi ada maksud supaya si pembeli tidak pindah ke si pedagang lain mohon penjelasannya aduh tabah sarwajeng mere aya karena haram gitu bae teman THR haram teman haram. Kemudian saya mau bertanya tentang muhalil. Seorang mantan suami berencana menyuruh temannya menjadi muhalil untuk mengawini mantan istrinya. Tapi setelah dikawin oleh muhalil tersebut, mantan istrinya langsung dicerai untuk kemudian nikah lagi oleh mantan suaminya. Pertanyaannya, apakah seorang teman tersebut sah menjadi muhalilnya? Sah, masalah. Yang kedua, apakah mantan istri tersebut sah dinikahi lagi oleh mantan suaminya? Sah, masalah. Nek naon tuh ya? Masalah. Iya memeureun Ki Zaid boga pamajikan cerai, kemudian kita babaturna pangawinkeun ta pamajikan aing setelah ida. Beres ida dikawin ku babaturanna biasa jima. Jeung nitah ieu beureun sapenting doang isukna dicerai deui. Aju beres dicerai, idah deui. Beres idah dikawin ku salakina. Tuh sahu masalah. Masalah. Nama bos gitu ya. Kemudian non Pak Kiai, saya mau bertanya, saya jadi imam di musola. Di akhir sholat lalu berzikir dan ditutup dengan doa. Doa saya pendek dan bisanya cuma itu saja. Tapi makmum bisa baca doa yang panjang, yang banyak dan panjang. Memprotes saya, katanya ada yang kurang. Doanya kurang panjang, bagaimana?
gitu betul-betul kudu ditaja tuh Gus ya. Tinggal kieu bae sia nu bisa baca doa panjang ngadoa sorangan atuh gitu. Udah sesepira menta doa mah tuh. Menta doa ge. Jadi masalah bae. Sekarang apakah teu aya penjelasan tina ngaji mingguan kitab nu kadua surat naon ayat sabaraha? Oh, tafsir. Atuh teu kudu diterangkeun lantaran mawa kitab masing-masing. Geus juzna nyaho, suratna nyaho, ente teu nyaho, tinggal meuli bae kitab ente. Ulah hese-hese. Cenah teu bisa macana dengekeun wae geus ku dengkul ulah hese-hese. Aduh. Walau ta'aqaba wallahu a'lam.